Politik kecapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring bade maca saja anu judulna Sindiran. bebas kan judul sajak mah bebas. Oh iya benar. Jempek atuh jempek. Jempek kumaha? Mak bener dijempek. Iya, da mau bener dijempekeun. Ini teh kan cirina teh di depan Cisri Lastri tuh terlucu. Cantang tuh di depan batur lucu. Yang penting di depan Cisri lucu lah, insyaallah batur oge bakal. Jadi abi teh maksudna ingin membuktikan bahwa Lastri oge bisa maca saja. Anu dina judul si sindiran. Sok atuh wihan deui. Si sindiran wangun pamanukan bahasa Sunda. Rumpaka Sriati SPD SD. Aduh Gusti ya Allah, si Lastri. Hayu urang pelesiran kacuru perajin teh jatuh tong seri tapi Tong seri kumaha? Iya deh, rek tong seri kumaha? Si sindiran menang ngarang Cisri dibaca ku Lastri, dibacakeun naon dina wadah saja. Jadi rek teh hayang saja Heula, abi teh tadi teh di nu itu teh aya nu naros ka abi teh namina teh Firman. Buk channel na teh. Cenah bade ngadamel taeun teh naon? Ari sama abi teh bade ngadamel si sindiran. Tajam Firman ieu nya si sindiran anu tadi teh. Tah ieu anu si sindiran teh nya regepkeun. Tapi si sindiran ieu ku Lastri bade disajakeun dina jadi si sindiran ieu dibacana moal ku dikawihkeun tapi bade disajakeun nya wilujeng nyakseni. Hapunten kan sawargi upami Cisri hoyong seri soalna kana Cisri mah Lastri teh lucu. Ieu si sindiran disajakeun. Geus we upami Cisri seserian kan we antepnya pamiarsa mah ulah seuri awas. Konsentrasi. Si sindiran Pakai suara dalam. berkami ah. Cilon pakai suara tupai kumaha? Coba nyoba dulu ya, Mak. Si sindiran wangun paparikan bahasa Sunda. Tapi mending suara dalam gresok. Si sindiran wangun paparikan bahasa Sunda. Rumpaka Sriati SPD SD. Punten. Hayu urang pelesiran Punten rada tekiak ngandangan atas si Lastri. kacurug perajit teh. Hayu urang si sindiran cai bahe nana tak Bae cenah bahasa ieu, bahasa terus dengan coba didinya kuduna seserian anak dia jadi kita ciri tolong ya pandai teh heula terus Icana ka dieu we. Cek kuduna di dia ulah-ulah menghindar tina kamera. Tadi tertekiat pasti mah pasti mah pasti empang bikin aja hayang seuri atuh tertekiat atuh semua batur teh teu katingal mana Cisri teh seuri teh dah henteu geuningan bisa ampun. Ari kitu mah kan Cisri kasorot ku kamera katawis antawis Cisri seuri akan teh henteu teh kitu. Mak seuri aya mah Buktikan. Ayo kita buktikan.
apakah baca sajak ini lucu atau tidak? Sisindiran, wangun, paparikan, bahasa Sunda, rumpaka, Sriati, SPD, SD. Kalanya nahan tawa. Hayu, urang pelesiran, kacurung, tarajetea. Jatuh. Cetak siri geranya. Aku kue abi mah masuk ya. Paduli abi mah. Karena mah cetak siri rek entar. Mau serius. Ulah disebutkan tega mun abi teh serinya. Soalna puisi mah kudu serius. Ya antepun Cisri mah. Cik atuh minimal menang genep bait we tamat. Encan sabait-bait aja. Sisindiran, wangun, paparikan, bahasa Sunda. Rumpaka atau serius. Kudu serius abi mah pokoknya abi kudu serius. Sisindiran, wangun, paparikan, bahasa Sunda. Rumpaka, Sriati, SPD, SD. Hayu urang pelesiran, kacuru, tarajet tea. Hayu urang sisindiran, ngamule bahasa Sunda. Ngalalau di talaga, bade dikere di poe, Sina undak usuk bahasa Sunda. Kade anggo sapopo kekopo ke Balai Bandung, naik ojek ke Sayati, kade poho bahasa Indu, ulari kaluli-luli, tangkal pala, tangkal kamu, tengah ramat jika hoy bahasa Sunda, bahasa Indu, mangka rumah sapopoe. Lauk hurang geus dilemeng, make uyah, make cuka. Hayu urang budayakeun nyarita ku basa Sunda. Waluh ngaramat sadempa di paranggungan ku awi. Yu atuh ngarumat basa karuhun Sunda abadi. Karuhan Sunda abadi. Mata hiji tah. Salamata cek. Cing nu ieu. Mang seri cenah nama. Oh, mal da geus beak tadi sanana. Capek.
panen di Tegal Alas. Melaken siki kaliki. Rarangken nu 13 larapkeun masing taliti. Kadinya nyajigna kadinya jigna. Ieu tah nu kadua mah. Salah kan. Napas dalam. Kianya pamirsa. Nah lastri batuk di dia. Iya sabab surawung rasana lada. Jadi saya cabe anu lada teh surawung oge lada. Tapi aya anu paling ladanya eta. Pahit beheurna kehidupan lada. Surawung rasana lada. Lada ge henteu dirasa. Kayung yun kurang sudah rancake segala bisa. Bacok kayas payu serenda ditingker kancing sajajar 17 pupuk Sunda sing pinter masing katalar. Sok aya anu non saja teh sok aya anu kot Mendalam. mendalam. Dari kot ngagorowokna teh tinggi. Kurang cobiannya dina bait anu ieu. Nyacar galeng mangsa kapat. Ngangon domba bari ngarit. Sekar ageng aya opat. Nu sesana sekar alit. Dina pupuh. Dina pupuh ya teh cenah. Dina 17 pupuh. Kacirata ngalaurang ditawu subuh jeung Isa. Aksara Sunda nu urang piraku atuh teu bisa. Nah kitu aslina mah mawa sisiniran telin ku Gitu. saja. Gitu. Ngajarin baca kabita tuh. Kaci cicing heula. Kali heula. Cianjur ka Cugenang ka pasar ka Agrabinta aya di batu urang deukeut Make aya mah jadi namahan wilangan ieu nama. Wilangan alok aya nama. alok. Aksara Sunda. Sok Jatiluhur Purwakarta di jalan Dirambukeun juga tadi. Jatiluhur Purwakarta di jalan Haji Juanda. Austri. Ayo batur sarara ayo diajar aksara Sunda. Rek nyoba ka Gunung Puyuh nyimpang heula ka Cikole aksara sorana 7 nu ngalageun salah. Eceun mah lagamna teh moal jiga lastri Iya, ya. beneran. Aya naon ieu? Ima panu tadi, terus ini. Cipalebu jaengan. Nah, gitunya. Saya, abang kan urutan saya. Musim hiji cah. Cah mah ieu nang sarang. Cah deng. Sakiru. Balikan deh. Cipalebu cicaengan musim hiji cah kiru hayu atuh sasarengan silih asa asih asuh Ngenyam hihina ngenyam hihina
bari nyangu sideang hareupeun hawu urang wajib etah nyiar ilmu urang wajib nyiar sangkan